Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyi Mimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Para tatamu tos caralik kitu deui pamangku hajat Raden Ian nuju calik sagedengeun Juragan Danu dibeh kiwana enden titin mung katawis ayeuna mah Raden Ian rada lungguh kawas nu tos ditatar sigana teh ku garwana. Di panggung tos aya dua ronggeng narangtung nyaeta Nyi Dedah jeung Nyi Entat samangsa pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Dua ronggeng pating rengkenek ngibing ngagariplek. Ger nu lalajo sarurak deui. Para tatamu aya kana opatna ngarengkenek marengan ngibing ka para ronggeng. Teh hancakal euy nu lalajo teu bisa marengan ngibing. Wing masok kekeran teh aya ngarengkenek. Cek hiji lalaki awakna oyag-oyagan kawas ku angin. Nges teh sarua kuring oge geus gararete kita hayang ngengklak marengan anu demplon jojing ke ari sidoloh ka mana nya euy kemal baturna sarua bari lalajo teh awakna heuh teu daek cicing euneuk-euneukan da tadi teh jeung Nyi Eha tanda anyar urang dangdang teh ya boa nyungsep kanu poek aduh aing amit-amit ih jabang hayang amit-amit pikawitaheun cek si lalaki deui bari seuri. Di luhur panggung dua ronggeng terus bae ngengklak marengan para tatamu aya kana opat laguna Nyi Entat jeung Nyi Dedah ngibingna rengse Nyi Entat jeung Nyi Dedah nok cicin jeung Nyi Rosmanah ngarengkenek ngibing ngagariplek ugo bae anu lalajo beuki moyeg ngarasa kataji ku ibing dua ronggeng. Sokomo Nyi Rosmanah mah geus kasohor ti anggalna. Para tatamu aya kana 8 urangna anu marengan ngibing. Dua ronggeng anu miboga rupa geulis teh terus bae ngagiplek ngetrukeun sakabeh pangabisana. Geus cacap 2 lagu diteruskeun deui ku lagu anu saterusna. Nu lalajo mingkin eak-eakan ngarasa kataji ku pintonan ibing ronggeng. Para tatamu beuki loba anu maturan ibing Nyi Ronggeng. Duh, ade euy geplekna Nyi Rosmanah mah euy. Kata-kata pisan. Eta sokomo manehna mah pan urut ruruntuk ronggeng kancera mah darapanan. Cek hiji lalaki tengah tubuh panona nyidikeun ka Nyi Rosmanah nu keur ngengklak ngibing. Nyata pisan ayeuna mah lamun dongeng mah pag balebat beuki nanjeur.
malah nu bisa mampakan deui pokona mah. Walon baturna panona mencrong ka luhur panggung. Kangaranan aya hiburan teu di mana teu dimeni sok dipake kesempatan pikeun nu keur beger mah. Sok ngahaja nareangan tempat suni jeung paroek samalah mah sok janggian heula ti samemehna. Di hiji kebon sampe anu rada anggang ti panggung hiburan aya sapasang awewe jeung lalaki keur nganteur kasuka. Duanana diuk ngarendeng bari diharudum sarung. Najan rada anggang di panggung hiburan tapi kadinyana teu paroek teuing lantaran kahibaran ku cahaya obor. Duanana aluprek ngobrol bangun taya kahariwang kangaranan keur kaentepan katresna tuh taya hiji ge perkara anu jadi mata kasieun pikeun maranehna. Sok komo make sarung hiji kuduaan geus tangtu beuki betah atuh. Ari anu awewe ngaranna Nyi Eha randa anyar urang lemur dangdang. Ari lalaki namah Siduloh urang lemur Cibuni. Geus teu kacatur kumaha papuketna eta dina jero sarung. Geus teu nolih deui kana hiburan ronggeng sabab duanana keur anteng ngaronggeng sorangan leungeunna pating gulusur. Kocapkeun deui kayaan di luhur panggung. Sawaktu pamiri geus kadenge deui aya awewe naik ka panggung terus bae nyamperkeun ka Nyi Rosmanah jeung Kanok Cicin. Jang Ahmad jeung Jang Sugih teu wani ngahulag boga panyangka yen eta teh tatamu kanu hajat lantaran tangtungan eta awewe teh kawas anak pangagung. Rupana geulis awakna sampulur jeung gademol. Pon kitu deui pamangku hajat boga angkeuhan lamun eta awewe teh reng-rengana ronggeng. Ari Nyi Rosmanah jeung Nok Cicin sarua boga sangkaan lamun eta awewe teh tatamu Raden Ian. Samangsa Nyi Rosmanah jeung Nok Cicin ngarengklak ngibing si awewe leungeunna ukur sidakep beungeutna didangahkeun marengan sora pamirig rada gancang si awewe teh aclog-aclogan kawas pocong ngurilingan ka sakuliah panggung. Ger nu lalajo sarurak sarurak bari seuseurian ningali pola si awewe nu ngibingna ukur aclok-aclokan kawas jurig pocong teh. Kitu deui ronggeng nu keur ngibing nyaeta Nok Cicin jeung Nyi Rosmanah ngibingna ampir ebat lantaran sababaraha kali meh kateungar ku eta awewe. Duh, saha eta teh euy? Aya ngibing ukur aclok-aclogan kawas jurig pocong. Cek salah saurang nu lalajo bari ngagak-gak seuri. Ah, nyaho teh teuing eta. Boa anu kabur tina grogan kitu eta. Temal baturna. Para tatamu aya kana genepna marengan para ronggeng ngibing. Ari eta awewe nu tayalian iwal ti Kunti Caci anu mancala jadi awewe geulis. Kunti Caci beuki sumanget ngibingna lantaran ningali loba lalaki anu ngaribing. Ayeuna mah teu aclog-aclogan teu kaos tadi nya tapi awakna doyong ka hareup. Kunti Caci leumpang lalaunan leungeunna kikiplik kawas manuk. Adi sirahna gudag gideug siga nu mabok. Ger anu lalajo sarurak mingkin tarik dibarung ku pating barakatak seuri. Para ronggeng tekebat ngibingna kadon sareuri bari ningalikeun Kunti Caci nu keur kikiplik bari gigideug. Itu deui para tatamu ukur pating cakakak seuri. Kunti reuwig nu keur sidengdang di luhur kai ngagak-gak seuri ningali kalakuan Kunti Caci. Bina-bina teuing lain teh neneng kalakuan teh meni nurus tunjung. Ngaratu reuwig nya Kunti reuwig ratu reuwig deh bari seuri lelenggakan. Lat poho lamun dirina teh keur aya dina dahan kai. Awak Kunti reuwig ngajengkang ka tukang. Koleang blug awak Kunti reuwig ngagubrag kana lemah. Ari tempat ngagubragna Kunti reuwig tepati jauh ti tempatna Siduloh jeung Nyi Eha nu keur ngumbar katresna. Puguh bae duanana pating gurubug ngarasa reuaseun dumeh kadenge aya sorang ngageblug tukangeun maranehna. Eta sora naon Kang? Cek Nyi Eha.
Beungeutna atra sepa awahing ku sieun ari leungeunna keur pabaliut masangkeun deui kutangna. Teuing Nyai, ciga nama sora kado anu murah. Temal si Duloh ngira-ngira kana sora nu murah sok padahal manehna oge sarua ngarasa sieun. Ari Kunti Reuwig terus bae nguniang hudang bari dadalik deugannya sirahna teh asa lalanjung. Gara-gara si Neneng wing nikat ti bobot. Geranang Kunti Reuwig. Kunti Reuwig leumpang lalaunan bari ingked asup ka kebon sampe. Kunti jupalik lagrag ya. Misalah si kana teh palawarginya. Kunti Reuwig boga maksud hayang leuwih deukeut lalajona ka panggung. Ngan barang red kabeh juru Kunti Reuwig ngagebeg sabab atra pisan aya nu ngabeleg-beg hideung ku kuncungan. Geus teug bae lamun eta teh ririwa anu ngageugeuh di dinya. Nu sasarung teh aya. Rupana sasarung nu kaluhurkeun. Bari mamandapan Kunti cacing ngaliwat ka lebah jurig ku kuncungan nu keur dariuk. Punten kalangkung agan kuncung. Cek Kunti Reuwig bari nyerengeh seuri tandaning hormat kanu ngageugeuh di dinya. Ugo bae Nyi Eha jeung si Duloh pating gurubug awahing kureuwas. Breh atra pisan Kunti Reuwig keur nyerengeh seuri kusabab kahibaran ku cahaya obor ti panggung. Rupana pikasieun buukna ngarwig ari panona bolotot belo irungna ponghek kata mahuntuna nu paranjang jeung sareukeut. Nyi Eha jeung si Duloh panona barun celik beungeutna sepameh taya getihan. Nyi Eha ngoceak bari rek ngejat orok kaya ukur kudu prukan lantaran keur aya dina jero sarung. Pon kitu deui si Duloh ngagorowok awahing ku sieun. Inyana rek lumpat tapi ukur kokosehan lantaran sarua keur aya di jero sarung. Awahing ku soak utang dibalangkeun ku Nyi Eha ka lebah Kunti Reuwig bari inyana koceak dengek menta tulung. Kunti Reuwig ngaranyug sabab jurig guncung teh beteu siga keur gancet lantaran kadenge aya sora awewe jeung lalaki. Awahing kureuwas utang Nyi Eha gancang disangap ku Kunti Reuwig. Berongbeng Kunti Reuwig lumpat ngagorobas kana jero tangkal sampe. Ari Nyi Eha jeung si Duloh pating koceak kasieun geus minuhan ragana. Duanana ukur kokosehan nu hiji rek lumpat ka kidul ari anu hiji deui arek kabur ka kaler. Antuk nama ukur silih betot didinya keneh bari kadenge duanana kokoceakan. Kocapkeun deui Kunti Caci tenolih kanu araya didinya nu nyeungseurikeun dirina. Terus bae leumpang ngurilingan ka sakuliah panggung. Leungeunna kikiplik ari sirahna gigi deui. Nu lalajo ager-ageran sareuri asa kagugu ku polah Kunti Caci. Kunti Caci teu sadar lamun manehna geus aya di sisi panggung nu kawates jeung kebon anu lungkawing. Basa Kunti Caci ngaringkig deui leumpangna beuki ka sisi teu ningali kana tincakeun. Koleang awak Kunti Caci ngoleang langsung ti bebeut kana jero kebon. Brug awak Kunti Caci ti gubrag kana lemah. Ugu bae sarereang ngerasa reuwas ningali si awewe ti gubrag ti luhur panggung teh. Pamirig ngadadak repeh anu lalajo dumadakan simpe. Sawareh nu lalajo genta karasup ka jero kebon bari mawa obor arek neangan si awewe nu murag. Anu lalajo geus kadenge deui galecok ngawarangkong. Teu kurang oge anu pating barakatak seuri ningali pola si awewe nu murag tina luhur panggung. Sanggeus pada neangan ku nu lalajo oleh si awewe teu kapanggih nu antuk nama nu neangan baralik deui kana panglalajoan. Boga angkeuhan lamun si awewe anu murag geus leuwih ti heula ngejat ti kebon. Teu kapanggih euy.
salah seorang lalaki marangan ningali baturna karek balik neangan si awewe nu murag di luhur panggung. Eueuh sigana mah langsung ngejati kebon antaran ngerasa wirang sigana mah. Temal baturna bari seuring ngagagah. Bisa jadi eraheun tah si awewe teh euy. Teu kuhan teu kalakuan teh. Ibing ungkuy-ungkuyan. Heeh, teu neuleukana cincakeun. Cek si lalaki deui bari gogodeg. Pintonan ronggeng diteruskeun deui anu kagiliran ngibing tayalian iwal ti Ratu Arum atawa si Pangalmuih. Ratu Arum geus aya di luhur panggung sanggeus dongko tandaning hormat kanu lalajo leungeunna muka lawon bodas anu nutupan beungeutna. Bre nu geulis campernik nanding widadari teh atra pisan katingali. Nu lalajo ngadadak jempe panona mencrong ka Ratu Arum kawas nu keuna ku tenung. Samangsa pamirig geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Nu lalajo ngadadak sarurak deui patarik-tarik bari pating saruit. Ratu Arum ngaringki kepat ngalengkah lalaunan awakna nu sampulur gulak ilek kawas manu kapinis imbitna ngagiplek marengan suara pamiri kubae anu lalajo mingkin eak-eakan awahing ku kataji. Samangsa pamirig ancad laer leungeun Ratu Arum nyolongkrong ka hareup awakna semudoyong marengan imbitna anu tenggeng ngageol kaluhur kahandap badis gaang keur ngaliang. Panon Ratu Arum semu meletet lambai nuruh ruy ngarenyu uruy sakabeh anu nyaraksian ukur barun celik neuteub teu ngiceup ka Ratu Arum nu keur ngageang ngacet dicentok-centok kaluhur kahandap. Nu lalajo jempling ukur kadenge sora pamirig jeung haleuangna sora sinden. Para lalaki ngadadak awakna pating sariak amekarana pating haregak kawas nyorang tanjakan. Samangsa pamirig geus kadenge sorana biasa deui Ratu Arum ngaringki kepat deui ngurilingan ka sakuliah panggung. Ger nu lalajo sarurak deui sukuna teu sirikna pating gerblig ganatana. Dah tobat teh kah. Eta ibing naon deui euy. Aduh matak lieur kana hulu hanap duh. Ieu hate dumadakan pating serede teu puguh rasa. Cek salah seorang lalaki bari ngusapan tarangna kawas nu baluang. Eta teuing euy, kuring ge asa lunglong teh kana sirah. Pujaan eta si Pangalmuih mamatak kaedanan euy pikeun balarea. Temal baturna sarua kawas nu kapahung. Pintonan ronggeng geus lekasan lantaran si Pangalmuih mah ukur salagu tapi najan kitu anu lalajo kacida sugemana ku pintonan ronggeng mapag balebar. Kacaturkeun deui Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig duanana keur dariuk dina gawir kebon anu anggang ti tempat hiburan. Ting mah tigubrak di luhur tangkal kain neneng. Da eta ilaing mangibing teh meni kikipli kawas manuk rek hiber. Samangsa uing keur seuri ngajengkang ka tukang. Antuk nama uing ngagubrak kana taneuh. Suku uing nyeri balas dikait kana dahan kai. Cek Kunti Reuwig bebeja ka Kunti Cacih lamun manehna ti gubrak tina luhur kai. Oh sarua uing oge ti gubrak tina luhur panggung delon. Akating ku anteng ngibing teu nuluh kana tincakeung. Akhirna mah uing ngagubrak ka jero kebon. Palon Kunti Cacih bari nyikikik seuri. Ke ari eta naon ruy? Ciga jala sutra jimat nini Rakel. Cek Kunti Cacih deui panona nyidikeun kana kutang Nyi Eha anu aya dina leungeun Kunti Reuwig. Kieu caritana maneneng. Samangsa uing hudang satu tas ti gubrak teh terus bae leumpang ka jero kebon. Ana direret teh aya juri kuncung di juru jika nama anu ngagege lemur di dieu.
uing teh tapa-tapa sarua ridiwa silih kudu silih hargaan apanan. Uing teh ngaliwat bari pupuntenan. Nah ari gorowok teh yuri kuncung ngagorowok rewasen. Sing goreng yuri kuncung keur gancet. Uing teh rewas neneng. Sugan teh yuri kuncung lain keur gancet. Arang uing rek lumpat yuri kuncung bikang maledog ka uing. Jika nama awahing ku ambek emeh kabur pamaledog kuncung bikang disanggap ku uing. Dinya mah uing ngeberembang lumpat kasieun di dakwa ku juri kuncung. Kitu cek Kunti Rewig nyaritakeun kajadian basa di baledog ku Kutang Nyi Eha. Ari Kunti Rewig mah teu apaleun lamun nu keur paduduaan teh manusa lantaran Nyi Eha jeung si Duloh keur make sarung diharudumkeun. Untung lain kaburu kabur wi sabab geus ngaganggu juri kuncung nu keur nyieun tuyul. Cik ningali Jala Sutra teh Rewig. Cek Kunti Caci leungeunna gancang nyokot Kutang Nyi Eha tina leungeun Kunti Rewig. Kutang ku Kunti Caci dialak ilik imeutna keranan terus bae diambung. Tetela ieu mah sarua jeung Jala Sutra bogana nini Rakel bauna teu miceun sasieur ni bau jaringau. Jala Sutra bogana juri kuncung mah leuwih badak tibatan nini Rakel. Bawa baik ku ilaing Rewig lumayan boga jimat Jala Sutra kenutupan beungeut. Cek Kunti Caci bari mikeun deui Kutang Nyi Eha ka Kunti Rewig. Keun bae ari teu matak jadi bahala mah uing arek dibawa. Ayo neneng urang balik indung uing sok talete tatanya bisi pajar uing ngabaong. Kunti Rewig ngajakan balik ka Kunti Caci. Teu lila dua Kunti pating geleber hiber tidinya. Kocapkeun deui kayaan Kirahian di lemur sampayan. Ayeuna mah geus maju ka cager, geus bisa leuleumpangan najan karek di imah oge. Ronggeng kan Ceramedar geus teu minton deui sabab ronggengna Nyi Rosmanah geus eueuh. Disaprak aki belang maot, Kirahian geus teu mikiran perkara ronggeng, tapi mikiran dirina nu geus katalian kana kasaluyuan jeung Ratu Siluman. Nyaeta Ratu Umaring, sokomo aki belang nu jadi andelanana geus eueuh mah. Kirahian kacida bingungna, Kirahian mimiti diudag ku kasieun, dikuntit ku rasa kahariwang. Sabab lamun manehna teu bisa mere parepeh atawa wadal, dirina sorangan anu bakal dicokot ku Ratu Siluman. Kirahian teu oleh gegebegan, kapaur gancang dicokot ku Ratu Siluman. Kirahian uleng mikiran tareka, sangkan dirina bisa leupas tina kungkungan Ratu Siluman. Kirahian inget kana caritaan aki belang samemeh inyana gering ripuh yen Ratu Siluman Umaring mung aya perkara jeung siluman sejena. Manehna oge inget waktu Nyi Mimi diiwat ku Ratu Siluman puhitanana, tapi teu metu lantaran ronggeng mapag balebat sarua dikungkung ku pangawasa siluman. Kirahian boga karep arek nepungan Jang Ahmad jeung Jang Sugih, manehna hayang milu ngahiji jeung ronggeng mapag balebat. Manehna hayang leupas tina kungkungan Ratu Umaring, kajeun ronggengna nyaeta Kan Ceramedar rek diserenkeun ka Jang Ahmad jeung Jang Sugih. Kacaritakeun deui kayaan Ratu Arum, satu tas mulang minton ti kademangan Gunung Halu. Inyana ukur aya di imah, lantaran waktu pikeun ngaronggeng mah aya kana 2 poenan deui. Euleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan. Insyaallah urang lajengkeun kana episode ka 34 dina video anu sanesna.
Cag orang tuna di hanjuang siang, orang tenen di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang ka samper deui. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.